parah nih. Mang Ade, pangneangankeun si budak ceuk mangjek kitu. Ka dieu aya perlu. Oke, siap. Heeh, buru kacang. Biasana mah deket Cimang Doyok sakulin. Oh, di ditu. Heeh. Da gua teh nya. Heeh. Tunggu di pos kitu. Oh. Mang Budak. Ditahan di tuku Mang Jek. Penting. Lu balik Mang Ade. Serius? Di mana Mang Jek, Kak? Wah, bener Mang Jek. Ini lila seteh budak ditunggu teh. Ah, mana Mang Jek kita? Mang dieu maneh, naon Aisyah budak? Yo, Mang Jek. Naon maksudna? Uing cek Mang Ade ini, Keng. Kerenang domba saya teh. Yo, Mang Jek. Domba mah aing mah teu level. Lamun meuli aing mah. Der. Aisyah budak. Saha nu ngomong kitu? Aing mah ditambang Ade teh. Maneh kita ka dieu. Yo, Mang Jek. Kelaanan uing nu make ane kudu kerenang domba mah. Yo. Lamun meri, tah kare kapal uing. Masih anjing. Aing mah nita maneh ka dieu, aing aya perlu. Si aing keluar ka kawali, aing aya ka kawali. Ya, mangge bisa dibejakeun. Level uing mah meri. Da ka eta. Ayo bawa kelaanan level uing, aing naon teh mangge. Goblok lieur. Lila-lila mah hirup jeung sia, aing mah tak gelo. Aing tinggal rendahan domba segala. Ayo. Au. Mangge, ka mana? Aing. Aing. Katamu cintaku Bos. berlebihan. Ngomong teh ka mana wae, Bos? Hirup mah Bos, ulah rangda jeung rangda. Anu aya we di imah. Imah rangda di cing Bos atuh ngomong teh anu lain kok. Kawan teh bisnis atuh naon, Bos? Ngomong. Lol. Ini juga manusia teh. Oh, ani mau dirasa. Ya, Bos. Cek punya tadi kernaeun. Ya, pan kadeuleuh meureun tadi teh aing teh keur maraban lauk, lain maraban hayam. Naon, Bos? Abodahkeun. Jojo ngabedahkeun, tah bedahkeun mah ceuri sia bedahkeun. Bos siap lah pokona mah. Gaskeun. Ah, bener si goblok eta. Parah anjing goblokna. Ada kemana si anjing? Bos, kulungan di belah mana? Di belah kiri mana? Wah. Aing kumaha teh atunya. Ah, bener-bener anjing. Oh, di belah kaler, Bos. Gaskeun atuh. Kuy eta itu ulah atunya bocah. Eta di baju. Oh, nuhun, Bos. Anjing, najis teuing ya jama mun aya si budak ya aya dua deui kawas kieu najis teuing anjing pusing enang urang malam dunia. Apa yang mana ya? Mulang gitu. Dak. Tinggal wadoyok. Hah? Wadoyok. Mobilnya geus nepi. Ya, urang tos ngiji mobil wadoyok teh ya, mapek kuncina. Ieu duitna yang sewana, kawadoyokkeun. Nya, sewana. Urang rek sempo motor soalna. Urang disuruh pinjit nya. Ieu teh. Tungguan soalna. Keur teu boga duit teh ae. Menang. Cing naon dirasain makanya. Kita ngubah mobil ka urang padahal manehna teh ngaliwat ka setim. Geus we bisa rek tukang setim 10.000 mah ya. Ah, ngabong aing mah budak. Hah? Ini kumawe. Apa lagi, guys? Ayo Mang Dadang mobil geus balik kan aing can balik. Ayo Mang Dadang na ka mana, Dag? Hei. Ayo Mang Dadang na ka mana? Nitah umbah ka urang yo. Urang ge dibere duit yo. 100.000. Jang umbah. Berarti Mang Dadang menang borongan gede. Mana Mang Dadang kumaha teh nya ngalokon sehari. Nitah umbah ka mana aing teh kati. Halo Dadang.
Kumaha Dadang? Oh di si budak. Duh, Dadang mana kumaha nitip duit kasih budak. Tuh, pan dia teh kalah keur dikumbah ku si budak nanti dah ngomong nage cenah. Dadang minta ngumbah ka urang cenah tuhan duit 100. Aing mah Dadang mah. Tadi mana ini keur nyelikan motor? Oh. Aing mau balik mau Dadang. Budak. Ya. Lain ditanggung bah kayak duit 100 teh sewa mobil eta teh 100 teh. Bulu urang yang ngumbah. Sewa mobil cek aing teh, eta teh duit 100 teh. Ih, pokoknya mah dong urang loba sih kan. Sial dirasa, Bang. Yuh, eta teh duit sewa mobil cek aing teh. Aus nguik Mang Dadangnya. Bolongan loba. Alhamdulillah kalau itu keceretan tah. Duh, sia goblok. Engko aing ditonjok sianya. Namang Dadang atuh nitip deui kana kieu lah. Ajik deh. Eta teh duit jeung sewa mobil kayak nu 100 teh lain jeung ubah. Aing mat. Aduh, itu jadi gaang motor teh. Yo. Aing mah karapting teh yang nyaho aing mah dah. Lah teu waras. Sakumaha? Tadi pan urang nitip kunci kontak jeung Acis tadi lah jam 1 dengan pamajikan Yo ngobrol nanti cenah Mang Dadang nitah urang mbah cenah muruhan duit 100 tah gue obrolkeun urang teh yang nyaho. Gitu. Aduh, aing. Mobil sih jadi beres terus kumaha aing? Ya, Mang Dadang. Ya, ieu ngirimkeun tatos rem sieun nya ieu pada melang. Mangga konsina, mangga ieu ampihan ieuna nya. Hayu Mang Dadang. Tapi bae transfer ka pokoknya. Aci budak. Oh, si bener mah di kumbah mobil wadog jadi bersih acing duit aing. Pani tipe tadi kita kan doyokeun tadi. Lain kali Dadang ulah kasih budak geus apalnya ho jalma kitu sengkle. Aing. Aing atuh cop. Ya wah, atuh bayar deui aing kasih wah aing si budak astagfirullahaladzim. Lah motor terjadi aing mah. Oh, ya. Bae tukang tina. Ya, Wak. Naon bisanya? Heeh, katanya. Terus bae lah rezeki si budak kayak gitu mah. Heeh, kuing ngarek ka undang-undang. Aing. Aing apes. Masukan cepet sekali-kali mah tinju atuh. Goblok. Teh, ngawira wae. Janda sanes. Udah punya suami, saya Mamang. Wah, kebenaran atuh teh. Abg duda. Kalau teteh bener janda mah, siapa tahu kita jodoh tuh teh. Terus gaduh suami, Mang. Kita tadi di bejaan teh. Alhamdulillah. Mang Jack. Ieu janda teh jeung ka euy. Alhamdulillah. Gusti, jodoh mah di mana we? Ya, si Teteh dia ngomong terus punya suami, cina budak. Bogoh pun ka uteh. Siap. Teh, punten. Ieu mah kana budak. Nuhun teh nya. Kudu oge pan pesennya ka urang nya. Ya, pamali sia teh sok kumaha geulis ke ieu mah pamajikan batur. Sok kumaha geulis ke ieu mah pamajikan batur. Undana mah aing ge daek atuh sia teh boboroah maneh. Nerakeun teh, punten maaf ya. Mang Jack, buku sih kita. Ya, si Teteh. Ngomong bebeja. Dah tadi si Teh ngomong abdi teh terus suami. Oh, Teh. Tadi kan ngomong gitu sih anjing budak we agulis-gulis. Wah, bener. Budak bukan niat Teh. Ayo. Mana yuk parot. Teh. Juga nomor dia itu punya suami aki-aki.